Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Zevana Rahana Febiansyah ti kelas 10 bahasa. Dinten ieu abdi bade ngawawancara pun biang ngeunaan dampak COVID-19. Sateacana tepangkeun wasta pun biang abdi. Abdi Imas Hasanah, ibuna Zevana Rahel Febiansyah, kelas 10 bahasa. Iraha virus COVID-19 lebet ka Indonesia Sasi Maret tahun 2020. Naon dampak ti COVID-19 kanggo murangkali sadayana? Seueur pisan dampak kanggo murangkali sakola di Indonesia. Nyaeta teu tiasa sakola sapertos biasana, teu tiasa mun tatap muka, teu tiasa kenal sareng rerencangan nu enggal, kedah sakola di bumi daring melalui internet. Dampakna seueur pisan kanggo masyarakat sadayana. Kumaha cara ibu antisipasi supados teu terpapar virus COVID-19? Menjaga kesehatan urang sadayana, tuangeun anu bervitamin supados imun di salira urang kiat. Mun urang sadayana kedah ngalaksanakeun 3M, nyaeta mencuci tangan, memakai masker, sareng menjaga jarak. Muhun mung sakitu wawancara dinten ieu. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.